أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken syurutus sujudi utawi pira-pira syaratne sujud iku sab'atun pitu. Ayas juda sawiji yen tasujud ya si wong ala syai' Ayas juda sawiji yen tasujud ya si wong ala sab'ati a'dha'in ing atase pitu pira-pira anggahota. Wa antakuna lan yen ta ono apa jabhatuhu watukne ya si wong iku maksyufatan kang den buka. Wa tahammulu lan ngabotaken bi ra'sihi kalawan sirah wong. Wa adamul huwi lan ora ono turun li ghairihi kedewe liyane sujud. Wa alla yasjuda lan yen ta ora sujud ya si wong ala syai'in ing atase sewiji-wiji yataharraku kang narima barabah biharkatihi kalawan barabah wong. Wartifa'u asafilihi lan ngadukuraken bokong wong ala a'alihi ing atase sirah wong. Wattumaninatu lan tumaninah fihi ing dalam sujud. Paslun ari ieu eta hiji pasal syurutus sujudi ari pirang-pirang syarat sujud sab'atun eta ayat 7. Ayas juda kahiji kudu sujud si jalma ala sab'ati a'dha'in kana 7 pirang-pirang anggahota. Wa antakuna sareng kedah buktos naon jabhatuhu tarang si jalma maksyupatan eta anu dibukakeun. Wa tahammulu lan ngaberatkeun sareng ngaberatkeun birosihi kana sirah si jalma. Wa adamul huwi sareng hanteu aya turun li ghairihi pikeun salian sujud. Wa ala yasjuda sareng kedah sujud sareng kedah ulah sujud si jalma ala syai'in di atas hiji perkara yataharraku anu ngarobahkeun anu narima barobah biharkatihi ku barobahna si jalma. Wartifa'u asafilihi sareng ngangkatkeun bobokong si jalma biritna si jalma ala a'alihi di atas sirah si jalma. Wa tumaninatu sareng tumanina fihi dina sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pasal bade ngajelaskeun pirang-pirang syaratna sujud. Saur di dieu syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syaratna sujud teh aya 7. Kahiji ayas juda ala sab'ati a'dha'in sujudna si jalma teh kedah dina 7 anggahota. Dauhan Kangjeng Nabi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wal yadain war rukbatain wa atrafil qadamain. Kaula diparentah kudu sujud kana 7 tulang. Mana kahiji tarang, kadua panangan, katilu 2 tuur, sareng kana tungtung 2 dampal sampean. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Jadi sujud teh dina anggahota dina 7 anggahota nya atawa dina 7 tulang.
Nu kaduana wa antakuna jabhatuhu sareng kedah buktos tarangna teh maksupatan anu dibuka ulah kahalangan eta si tarangna kajaba nalika aya udur seperti aya buuk atawa anu jadi dina tarang atawa aya perban dina tarang kusabab raheut atawa raheut anu hanteu bisa dilaan jeung hanteu kudu malikan deui salatna lamun neundeuna eta perban teh dina keur nalika suci. Katiluna wa tahammulu kedah ngaberatkeun birosihi kana sirah si jalma. Kedah ngaberatkeun kedah neueulkeun sirahna kana tarangna dawuhan Kangjeng Nabi idza sajadta pamakin jabhataka minal ardi walatan kurnakron di mana anjeun sujud kedah diadekeun kana tarang maneh di mana-mana anjeun sujud kedah ngadekeun tarang anjeun kana bumi nyata tempat sujud teh nya sareng anjeun ulah macokan seperti macokna gagak. Riwayat Imam Ibnu Hibban. Nu kaopatna wa adamul huwi jeung henteu aya turun li ghairihi pikeun yang sujud. Jadi ulah turun terkecuali pikeun ngalaksanakeun sujud. Berarti lamun turunna kana rek nyokot hiji perkara atawa karena turunna rek nyokot anu ragrag nya mangka teu sujud maka terjadi eta sujudna kitunya henteu jadi. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharkatihi kalimana ulah sujud si jalma kana hiji perkara anu robah kusabab robahna eta si jalma seperti sujud kana pakaian anu dipake kumanehanana atawa kana sorban atawa kana leungeunna anapun anu misah seperti potongan-potongan kayu atawa sapu tangan dina leungeunna mangka sah sujudna kitu nya. Salajengna wartifa'u asafilihi ala alihi kagenepna ngangkatkeun biritna jeung sabudeureunana kana sirahna jeung tak-takna kajaba di mana manehanana aya dina kapal seperti hanteu bisa sujud cara bieu kusabab kapalna goyang mangka manehna salat nurutkeun tingkah anu bisa ngan salatna kudu dibalikan deui sabab eta mah uzur langka. Beda jeung di mana manehna boga panyakit atawa hanteu imkan kana manehna sujudnya teu mungkin kana sujud mangka eta mah henteu kudu malikan deui kana salatna. Katujuh anggahota sujud teh nyaeta katujuh syarat sujud teh nyaeta tumaninah dina sujud. Dawuhan Kangjeng Nabi summasjud hatta tatma'inna sajidan tuluy anjeun kudu sujud sehingga anjeun tumaninah bari sujud. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Janten syaratna sujud teh aya 7. Hiji kudu sujud kana anggahota 7 wa antakuna jabhatu maksupatan kahiji ulah buktos kahiji kedah buktos tarangna teh dibuka kadua wa tahammulu birosihi ngaberatkeun sirahna nya saberatna sirah wa adamul huwi saberatna awak wa adamul huwi li ghairihi kemudian henteu aya turun pikeun lian sujud wa la yasjuda sareng ulah sujud kana hiji perkara anu barobah eta perkara teh ku barobahna si jalma tuluy ulah ngangkatkeun tuluy kedah ngangkatkeun kana biritna ala alihi di atas sirahna ka terakhir tumaninah dina sujud sapertos kitu kirang langkung kirang sinareng langkungna ulah kirang-kirang hapunten.
sakumaha jumlah syarat sujud ieu disebutkeun dina nadom Sundana. Syarat sujud aya 7 sadayana, anggahota 7 hitung sadayana, tarang rejeng dampal leungeun duanana, tuur 2 jeung tungtung ramo sukuna, kaayaan tarang kudu dibukakeun, kudu antel sirah, kudu diberatkeun, ulah turun lian ti sujud maksudna, ulah kana hiji perkara sujudna, perkara nu milu karobahkeun pisan, kurobahna jalma dina pangsolatan, bobokong nu handap kudu kaluhurkeun, sirah nu luhur kudu dikahandapkeun, jeung kudu tumaninah dina sujudna, anggota sujud sakaligus nendeuna. Wallahu a'lam bishawab. Salajengna khotimatun utawi iki iku pungkasan sawiji. Khotimatun utawi ikilah iki wekasan sawiji. A'dha'us sujudi utawi pira-pira anggahota sujud iku sab'atun 7. Al-jabhatu sawiji watuk, wa butunul kafaini lan efek-efek roro, wa rukbatani lan dengkul roro, wa butunul asobi irrijlaini lan weteng piro-piro dariji sikil roro. Salajengna a'dha'us sujudi anggahota sujud sakumaha diterangkeun dina hadis Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim ayat 7. Al-jabhatu kahiji tarang, wa butunul kafaini sareng kaduana dampal leungeun jeung ramona, dampal panangan sareng ramona, wa rukbatani sareng kaopat 2 dengkul 2 tuur, kaopat kalima 2 tuur, wa butunul asobi irrijlaini kagenep katujuhna dampal ramo sampean 2 nya. Jadi cukup nenden sebahagian hiji juz tina anggahota anu 7 ieu. Tarang, dampal panangan, 2 tuur, sareng beuteng pirang-pirang ramo 2 sampean. Ya, cukup. Lamun dampal leungeun potong atawa dampal ramona 2 suku potong, hanteu wajib neunden tungtung anu sesana, ngan saukur sunnat hukumna. Disunnatkeun mukakeun 2 dampal panangan pikeun lalaki jeung awewe, jeung sunnat mukakeun dampal 2 sampean pikeun lalaki. Ari awewe mah wajib ditutupan 2 dampal sukuna, jeung makruh ka lalaki mukakeun 2 tuurna, sapertos kitu.
Ari anggahota sujud teh kabehna aya 7 tarang anu kahijina dampaleungeun 2 tuur 2 nana dampal ramo suku 2 nana ari anggahota sujud teh kabehna aya 7 tarang anu kahijina dampaleungeun 2 tuur 2 nana dampal ramo suku 2 nana. Wallahu a'lam bishawab.